Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah didanget ieu emang tiasa nepangan deui dulur dangu sadaya di mana bae ayana di acara nu maneuh dongeng Sunda di balena Dongeng Mang Otong Channel. Kumaha yeuh dulur dangu sadaya? Kabarna yeuh? Mugi asa rehatnya. Awakna cager bager, pakasaban lancar, pokona sagala rupina aman terkendali. Kitu beh pokona amanya. Mugia urang sadaya teu eureun siling doakeun komo deui ayeuna-ayeuna ieu nya bencana alam musibah kamari-kamari teh di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, banjir bandang meuni ageung. Urang doakeun mugia para korban ditarima iman Islamna, dipasihan tempat nu mulia di gigireun mantena. Tur anu salamet dipasihan kasabaran katabahan kanggo ngalajengkeun kahirupan di alam dunia. Amin ya robbal alamin. Kitu oge urang ngadua sasarengan mugia urang sadaya nu dipalih dieu ditebihkeun tina bencana. Amin ya robbal alamin. Tekirang-kirang amang ngucapkeun hatur nuhun ka sadaya dulur dangu anu satia manco, anu satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, nu pastina nu seueur keneh kakirangan. Salahna ieu basa Sundana ieu emang ieu belepotan bae nya. Etot. Aduh, pendongeng ieu. Soalna eta ieu emang Sundana ieu Sunda rantau. Lamun dijelaskeun di dieu panjang kali lebar, matak bahasa Sundana henteu jelas. Ahai tot. Tapi mugia tengah halangan karena niat emang kanggo ngamumule seni Sunda utamina dina dongeng Sunda. Hatur nuhun sawangsulan deui ka dulur dangu sadaya nu satia nya. Oge teu hilap tur teu bosen emang nyuhunkeun rojongan ka dulur dangu nu nembean manggihan channel emang, mangga geura di subscribe, ditoel tombol loncengna sareng gambar jempolna, dilajengkeun curat coret di kolom komentarna, kritik sareng saran diantos ku emang di dieu. Oge teras dipangserkeun atanapi dibagikeun di sosial media dulur dangu sadaya nu saseueur-seueurna. Etot. Hayu urang teraskeun hancan katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut. Yasana Kidagar bagian nu kagenep. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot.
Wanci sareupna hujan anu ngagebret geus raat di imah Mang Kosim bianah diuk dina golodog imah. Panonna nyawang kajauhna katungtung jalan anu biasa diliwatan ku salakina. Paromana katempo ngemu ka hariwang. Tisaprak salakina indit tadi isuk bianah teh geus tegeunah hate. Manehna salempang lamun salakina kumaonam geus kaceluk di lembur sugih mukti mah saha bae nu boga masalah jeung kulawarga Juragan Barkah sok meunang mamala anu teu hade. Sabab Juragan Barkah jeung Amburum si teh boga sifat hayang menang sorangan dina masalah naon bae oge, sarta sok teu make ras-rasan dina nitah badegana pikeun nyiksa atawa ngajorag saha bae anu boga masalah jeung maranehna. Eta anu nyieun melang pikeun bianah teh. Sieun Mang Kosim di kumaha-kumaha ditelengesan ku pihak Juragan Barkah. Kamana Kang Kosim? Wayah kieu can mulang keneh. Lamun seg milu digawe ge manen sosin. Paling burit mulang na wayah tangange atawa wanci tunggang gunung. Ari ieu geus sarepna can keneh mulang. Duh, boa-boa. Bianah ngagarentes dina jero hatena. Jung manehna nangtung tuluy kalacat naek ka tepas. Man, Arman, ka dieu man. Bianah nyalukan Arman. Telila torojol Arman nyampeurkeun. Aya naon, Mak? Tanya Arman ka indungna. Geura teang Bapa hidep ka kebon sosin Juragan Barkah. Pamit nama Kak Emat teh rek ka kebon sosin nepungan Juragan Barkah tadi isuk teh. Tapi geuning tepi ka wayah kieu can mulang bae. Ceuk Biana. Paling ge Bapa mah mampir ka Mang Ukri, Mak. Da biasana ge kitu ngadon ngopi heula bari ngadu bako. Walon Arman. Nya pokona mah kaitu teangan. Mun eueuh di kebon nya teang ka Mang Ukri. Emat teh tegeunah hate ti mimiti Bapa hidep indit ge. Nya Mak. Arman angkat ayeuna. Arman teu baha. Manehna gancang turun ti tepas. Rap sendal capit anu geus bolong sarta cacapitna dipanitian teh dipake tuluy kenceling bae Arman indit pikeun neangan bapana. Gancangna carita Arman tepi ka kebon sosin. Sanajan geus harieum beungeut tapi Arman teu ngatog teuing. Da langit lenglang. Bulan sapotong ge geus bimiti moncorong nyaangan sakuliah lembur sugih mukti. Sepi geuning eueuh sasaha. Arman ngagarendeng sorangan bari culang cileung nempuan kaayaan di kebon. Pak, Bapak, Bapak, di mana Pak? Arman gegeroan ka bapana. Kaayaan jempling, eueuh sora anu nembalan. Nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cari cangkas anu patembalan. Pak, Bapak, Bapak, di mana? Sakali di Arman gegeroan. Tapi kaayaan tetep jempling. Eueuh sora anu nyurigakeun. Ah, paling ge Bapa mah ngopi di Mang Ukri. Mending ge di susul we ka imahna Mang Ukri. Pikir Arman. Arman rek malikeun badana pikeun indit ka imahna Mang Ukri. Tapi ceuli Arman kaburu ngadenge sora bapana. Man, Bapak di dieu. Kadenge sora Mang Kosim sanajan tepat ditarik. Arman neuteup ka arah saung sabab sora bapana datang ti arah saung kebon.
Tapi teka tempona naon sabab saung teh kaayaanana poek. Teka tempona naon, tapi bieu jelas suara bapa ti arah saung. Mending ge dipariksa ya saungna. Gura-giru Arman ngalengkah ke arah saung pikeun mariksa kaayaan. Sanggeus deukeut mah kakarak Arman teh bisa ningali di jero saung di luhur palupuh aya jalma anu ngagoler. "Pak, Bapak." "Man," kadenge jalma anu ngagoler di jero saung teh nembalan, sorana ngageter kawas nahan kanyeri. "Bapak, Pak, kunaon Bapak teh?" Arman langsung nubruk bapana. Lalaunan Mang Kosim anu sakujur badana basuh ku cihujan didiukeun ku Arman disarandekeun kana bilik saung. "Bapak, geuning baraseuh kieu, kunaon Bapak teh?" Arman tumanya deui. "Bapak teh ngorondang tina galengan ka dieu. Rek mulang teh teu kuat, sirahna lieur," walon Mang Kosim. "Enya, Bapak kunaon tepi kalieur kitu Pak? Dikumaha Bapak teh? Nah Mang Kemed sareng Juragan Barkah nyelakakeun Bapak?" Arman terus ngadesek bapana. "Ke cacaritana di imah bae man. Geus peuting ieu teh. Barina tiris bawa Bapak mulang heula ka imah," walon Mang Kosim. "Bapak diakod bae nya ku Arman Pak," cek Arman sawaktu Mang Kosim ngolesed turun ti saung. "Ulah man, lempang mah Bapak teh kuat ngan bae sosolontodan lamun teu dicekelan." Arman gancang nyangkeh bapana tuluy dibawa lempang lalaunan. Kaayaan di jalan teh sepi. Maklum salian wanci geus peuting oge hawa karasa tiris pisan sabab kakarak turun hujan gede. Kaayaan sepi teh nyieun lumampahna Arman jeung Mang Kosim tereh tepi ka imah sabab teu loba ngarandeg ku dipegat ku tatangga anu tumanya kana kaayaan Mang Kosim anu lempang disangkeh ku Arman. Eta ge aya saurang tetangga anu kabeneran aya di hareup imahna tumanya ka Arman jeung Mang Kosim, tapi ukur dijawab Mang Kosim labuh ti seureuleuh di jalan. Bianah anu ti tadi ge ngadagod di tepas imah gura-giru mapag anak jeung salakina bari hari weus-weus. "Kang, kunaon akang teh? Arman, kunaon Bapak hidup man?" "Engke cacaritana di jero bae nah," walon Mang Kosim bari muringi sabab pundukna masih karasa nyeri. Nyanyautan urut ditenggel ku Juragan Barkah make balok kayu. Bianah gancang milu nyangkeh salakina tuluy dibawa ka jero imah. Mang Kosim diuk di patengahan dibaturan ku Arman. Bianah mah gancang gura-giru ka pawon pikeun mirun seuneu naheur cai pikeun mandina Mang Kosim. Anu kalotor da puguh ngagoler di kebon salila-lila bari kahujanan. Sedengkeun Dewi ngarendos beas cikur geusan balur bapana. Sanggeusna mandi sarta salin baju, Mang Kosim katempor rada seger. Tonggong jeung pundukna oge geus dibaluran ku beas cikur. Mang Kosim diriung ku anak jeung pamajikanana. Sanggeus ngaregot cikopina, derak-derak be Mang Kosim teh medar lalakonna ti mimiti indit ti imah tug tepi kapanggih jeung Arman di saung kebon.
Mani tega pisan kan yaya ka kula warga urang teh Juragan Barkah mah, cek Biana. Cipanona katempo nyurucud masihan pipina. Arman anu biasana sabar jeung ngeleh harita mah katempo tu bisa nahan rasa ambekna. Jung Arman nangtung tuluy gep kana bedog anu ngagantung dina bilik. Tapi Bianah gancang newak leungeun Arman. Rek mana man? Nyebut istighfar man. Juragan Barkah sareng mangkemed tos kaleuwih mak. Tepi katega bade ngaroga hala bapa ngagunakeun bedog sareng balok. Arman teu tarima mak. Ulah man, ulah. Moal aya tungtungna silih bales mah. Kang, akang ulah cicing bae atuh. Cek Biana bari dua leungeun nyakelan leungeun Arman. Man, simpen bedogna. Katarima kanyaah hidup pikeun bapa. Tapi tolong ulah getas harupateun simpen bedogna. Lamun hidup ngajorag ka ditu sarua bae nyaar cilaka. Si Kemed lain lawaneun hidup. Ulah nambahan kamelang indung hidup. Simpen bedogna man. Arman ngahuleng. Bedog gancang dicokot ku Bianah tuluy disimpen deui ka tempatna. Arman diuk deui bari ngahuleng nahan perasaan hatena. Geus man, ulah dipikiran Juragan Barkah mah. Kalah kumaha oge urang moal meunang ngalawan maraneh nama. Sabab urang mah jalma leutik. Teu boga daya ngalawan jalma jegud jeung boga kawasa kawas Juragan Barkah. Keun we sakieu mah jamak da bapana ge teu kunaon-naon man. Ceuk Mang Kosim. Ngomongan anakna sangkan ulah neuteuli ka Juragan Barkah. Nyaman angguran mah tanaga jeung pikiran hidup dipake pikeun usaha atawa nyaran gawe. Emak ayeuna mah ngidinan lamun hidup rek lunta ka kota pikeun nyiaran pagawean. Ceuk Biana. Emangna si Arman rek lunta ka kota kitu nah? Tanya Mang Kosim bari ngareret ka pamajikanana. Nya Kang, kamari Arman teh nyarita ka ana cenah mah boga niat nyiar pagawean ka kota. Ngan can bebeja ka akang mah. Narek nyiar gawe ka kota mana man? Ayeuna mah Mang Kosim nanya ka Arman bari neuteup ka anakna. Teu terang Pak, teu can pasti. Abdi teh masih bingung kedah ka mana milari pada melan teh. Da teu aya nu ngajak sareng teu gaduh kawawuh di kotana. Walon Arman. Mang Kosim ngahuleng sakeudeung ngarongkong deui gelas cikopina. Sanggeus ditiupan disiripit lalaunan. Kieu we atuh man. Indit we ka Garut. Di Sukaregang bapa boga kawawuh nyaeta Bah Atma. Anjeunna dulur sapagurona jenatna aki hidap. Bah Atma teh boga usaha panyamakan kulit. Pikeun pibahaneun pangrajin jaket kulit, tas, sendal, sepatu. Malah mah cenah sok dikirim oge ka Cibaduyut kulit ti Bah Atma teh. Hidup tepungan Bah Atma. Bebeja bae anakna bapa. Incu aki Sukra kitu. Terus terang bae hidup menta pagawean bari rek guguru kitu. Da Bah Atma teh salian boga pabrik kulit oge boga paguron silat sarta guru ilmu kabatinan. Nu digarawe di pabrik nage lolobana muridna. Nah bakal ditahampi kinten-kinten apa? Pami Arman dongkap ka ditu. Arman katempo asa-asa. Pasti ditarima man. Sabab aki hidup jeung Bah Atma teh geus siga dulur. Heubeul mah bapa ge pernah dibawa ka Sukaregang dititah masantren di ditu.
Tapi bapana kaburu panggih jeung emah hidap. Jadi we tetulus ngalap elmuna baat teh. Kieu we man. Sangkan baat mah yakin lamun hidup anak bapa. Engke bapak bawa surat ti bapanya pikeun ka baat mah. Ngadenge kitu mah Arman teh jadi regreg hatena. Manehna ngabuleudkeun tekad sejalunta ti lembur pikeun nyar kahirupan anyar anu leuwih hade di wewengkon Garut. Kade man, engke di ditu teh hidup kudu bisa nitipkeun diri. Kudu soson-soson diajarna boh dina ilmu dunia oge ilmu akhiratna bi anah milumairan. Sumuhun mak iraha hidup rek miang ka Garut naman. Engke we Pak, pami Bapak tos sehat. Bapak mah teu kunaon-naon man. Ukur punduk rada bareuh hungkul. Muhun Pak, kin bae pami punduk Bapak tos damang. Arman teh keukeuh hayang ngadago bapana jag-jag heula. Nya heug atuh teu naon-naon. Kumaha hidup bae eta mah. Nah boga keur ongkos naman. Aya Pak, Arman sakedik-kedikeun kekempel ti artos upah kuli di kebon Pak. Syukur ari aya mah. Da bapa mah teu bisa mekelan. Hidup man. Wios Pak, da cekap kangge bekel mah. Arman bade ngiring ka mobil truk anu ngintun sayuran ka Garut. Angkat namah Pak supados ngirit ongkos. Hade kitu ge man. Nah, sangu aya keneh. Akang lapar nah. Aya Kang. Engkenya anah rek ngagarang asin peda heula bari nyieun sambal tarasi. Kabeneran lalabna mah aya daun sampeu meunang ngunder tadi isuk. Bi anah ngaleos ka pawon dituturkeun ku Dewi pikeun popolah. Sedengkeun Arman jeung Mang Kosim terus ngawangkong ngobrolkeun ngeunaan Mbah Atma anu nyobat jeung Aki Sukra akina Arman anu geus tilar dunia. Menang samingguna Mang Kosim karak jag-jag deui kawas bihari. Eta ge sanggeus uubar kabah ewon dukun lembur anu ngarangkep tukang urut. Sanggeus bapana jag-jag mah atuh Arman teh amitan pikeun indit ka Garut tea. Rebun-rebun keneh Arman geus indit ti imahna mapai jalan lembur anu berasna ka jalan aspal. Pas dina pertelon Arman ngarandeg heula. Panona neuteup ka handapeun tangkal jambu. Tempat anu biasa dipake kuneng arum nungguan dirina mulang digawe lamun manehna keur hayang manggihan Arman. Nyeredet hate Arman ras inget kana lalakon cintana jeung Neng Arum anu pinuh ku cucuk rungkang panghalang anu asana kacida beratna pikeun diliwatan. Dedeh teuing Arum. Akang indit tenepungan heula anjeun. Doakeun akang sangkan akang manggihan jalan kahirupan anu leuwih hade anu bisa jadi jambatan pikeun ngahijina urang duaan. Geurentes Arman dina jero hatena. Arman narik napas panjang bari ngangsrodkeun buntelan kain anu digandongna. Saterusna ngalengkah deui mapai jalan anu nuju ke arah jalan gede.
sadaya waktos natanya kapan emang tunda heula ya cariosan semet dieu mugia urang dipasihan umur panjang tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Sawangsulan deui hatur nuhun kasadayana nuntos satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang. Pulungan nu saena urang alungkeun nu barututna. Mugia dongeng-dongeng emang ieu tiasa dijantenkeun pelepas rindu utamina kangge Sunda rantau nya nu tebi sareng palemburanana. Emang nyuhunkeun dihampura tina sagala kakirangan. Emang saja undur diri. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.